Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hampir tipayun hayu urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu salawasna ngalindungan urang sadaya. Dan hilap shalawat serta salam ka junjungan urang sadayana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah orang sadayana tiasa pulang dina ieu sidang ayaan diri nu kusim kuring dipika hormat tepangkeun wasta abdi sim Estiviani ti kelas 11 MIPA hiji. Dina kesempatan ieu abdi bade medarkeun piantara anu judulna bahaya narkoba. Narkoba nyaeta narkotika sareng obat-obatan terlarang anu matak kecanduan jeung bahaya pikeun manusia. Narkotika nyaeta zat-zat psikotropika anu matak ngabahayakeun pikeun kesehatan jeung biasana bisa dipake pikeun ngabius jelema nu erek dioperasi. Narkotika teh kabagi jadi 3 golongan nyaeta nu kahiji golongan nu pangkuatna sabab golongan eta teh kacida kuatna daya adiktifna. Contohna nyaeta ganja, heroin, kokain, kodein, sareng morfin. Nah, biasana golongan ieu teh dipake pikeun panalungtikan di lab laboratorium pikeun ilmu pangawon. Nu kadua nyaeta golongan anu kawilang kuat. Contohna nyaeta petidin, benzetidin, jeung beta-metadon. Nah, biasana ieu dipake pikeun ngubaran sareng panalungtikan. Sareng golongan katilu nyaeta golongan nu pangrendahna. Tapi sarua wae golongan katilu ieu teh kan bisa dipake untuk ngubaran jeung panalungtikan. Nah, selain tip narkotika aya oge psikotropika. Psikotropika nyaeta zat atawa obat selain narkotika anu bisa nyieun kecanduan. Nah, psikotropika teh kabagi jadi 4 bagian. Nu kahiji nyaeta anu pangkuatna. Contohna nyaeta MDMA, nu kadua nyaeta anu kawilang kuat. Contohna nyaeta amfetamin, anu katilu anu sedeng. Contohna nyaeta lumibal, anu kaopat nyaeta pangrendahna. Contohna diterazepam. Nah, salian di psikotropika aya oge zat adiktif liana. Zat adiktif eta teh biasana hese leupasna sareng nyieun kecanduan. Contohna nyaeta rokok, alkohol, sareng nu sanesna nu matak bisa mabok. Nah, dina narkotika, psikotropika sareng zat adiktif eta teh sabenerna manfaatna bisa dipake pikeun ngabiusna operasi, dipake pikeun nganalungtikan di laboratorium, sareng dipake pikeun ngubaran anu sakit hati. Lamun disalahgunakeun sareng dosisna seueur teuing eta bisa ngabahayakeun di antarana nyaeta karusakan otak, gangguan kualitas hidup sareng kematian. Nah, aya oge cara kanggo anu ngananganan orang anu pecanduan narkoba. Di antarana nyaeta rehabilitas sareng terapi. Nah, sakitu wae anu kudu kuring dipikahatur, hapunten bilih aya kalebatan sareng kakurangan dina biantara sim kuring. Hatur nuhun wassalamu